teu mun tea kudu papisah indung hidup geus teu suka ngahiji ngarumah tangga jeung bapa. Gelis anaking sagala nukaran dapan sing jadi cukang lantaran pikeun urang pinanggi jeung kabagjaan. Belasan taun milana barengan nyorang rupaning carita teu sangka bakal ieu balukarna anjeun tega hianat nyieun ku jiwa geuning asih jadi kaperi kanyaa dianggap unta satu satya dipulang dosa demi nu jadi kahayang rela mikeun kahormatan ngarakacak hate nangsa reka hidup anak dua kacinta raska nyeri asa hese rek narima tapi dalah dikumaha merengkeus ieu kuduna. Gelis anaking sagala nukaran dapan sing jadi cukang lantaran pikeun urang pinanggi jeung kabagjaan. Belasan taun milana barengan nyorang rupaning carita teu sangka bakal ieu balukarna anjeun tega hianat nyieun ku jiwa ngarakacak hate nangsa reka hidup anak buah kacinta raska nyeri asa hese rek narima tapi dalah dikumaha merengkeus ieu kuduna. Geramiang gerak neangan naon nu jadi kahayang cimata hanyeri kaperih rasa nu jajab marengan duha anjeun sing tinemu bagja.